Jasa gagan. Gaurang Lembang Nisya Lembang. Hiji raga ngababatang di handapeun mega malang ditandasa di kakayang kateuresan kateuresan nu saestu eta jalma geus lila ngadonulunta ya nafkah keturunan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeh teuing lalaki ngalungsar Raja Pati kaya pisan anu bela miasi kana dirina kana dirina harianeun leungeun deungeun tega temen dengan tengen ditanda sak bebeakan kateleungesan kateleungesan patila lakina orang diteraskan ke punancek aturan langsung diantos ke pengeresan punancek sim kuring si jabade udah heula aya punancek hiji raga ngababatan di handapeun mega malang ditandasa di kakayang kateleungesan kateleungesan nu saestu eta jalma enggeus lila ngadon lunta nyiar nafkah keturunan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeh teuing lalaki ngalungsaran ku Raja Pati taya pisan anu bela miasih kana dirina kana dirina
Kota Bandung baheula waktu can rame, rungkun-rungkun rawa-rawa jeung pasawahan, tutumpakan ngandelman sado keretek, kaharadokar padati langka nu boga, jalan Braga melongpong ka kebon raja, tempat paniisan urang Walanda. Jalan Braga melongpong ka kebon raja, tempat paniisan urang Walanda. Kasangakeun ka aberi nya muhun. Kota Bandung baheula waktu can rame, rungkun-rungkun rawa-rawa jeung pasawahan, tutumpakan ngandelman sado keretek, kaharadokar padati langka nu boga, jalan Braga melongpong ka kebon raja, tempat paniisan urang Walanda. Jalan Braga melongpong ka kebon raja, tempat paniisan urang Walanda.